Ai bibi kamari jeung si Amang geus di mana dia tak? Pas di Gunung Kawi pas ikhtiar. Gunung Kawi. Heeh. Ikhtiar naon bi? Nangan tuyul. Astagfirullahaladzim. Anger aya bi aing geus sasabieu ampun teh. Aya tuyulna. Aya tapi bangkar bibi teu jadi embung. Kumaha? Misianana kudu kubebelak geraang kok jebol bibi kalah. Anjing mimin culak kita tuyul. Oh, atuh jebol ku bebelak mah. Mahal bi. Kalau beunghar henteu ke rugi heueuh. Anjing karek ngadenge ai tuyul susuna bebelak cenah. Terus kumaha tuh? Aya eta ge anu nawarannya tuyul teh kos kubebelak eta mah. Anu second geuning Tapi embung bibi ada geus aki-aki je baroheng deh ke disusuan ku bibi nya najis lah. Rudet. Bayang nya geuleuh roheng mah. Oh. Teu tulus we tuh. Henteu embung. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah untung we anjir. Parah yang we aing ampun teuing ye. Aya wae ye. Tamiang melit kabitis. Har. Ini sebalik deh, gimana kos? Cewa kosim Brad. Jauh-jauh nonton bola anjir. Cewa kunaon? Ya Brad jelema di ditu teh loba Brad. Tapi ini eueuh anjir nu berperi kemanusiaan aslina. Pri kemanusiaan kumaha teh? Manya bola hijau anjir ditalapungan ku jelema 24 orang. Karunya kosim eta kabeh ge jelema ya Allah teuing euy, nu hidang cek kosim mah. Adon dilalajuanan gua ditarpuk tanganan. Anjing. Ya nu kitu mah lain eueuh ke primanusiaan. Pri kebolaan meureun si teh. Pan bola kos si teh manen make jeung karunya kana bola dan boga rasaan bola mah tuh. Parah anjir si Kosim. Terus ayeuna maneh ka dieu balik we nya. Alasanna naon? Alasanna kitu hungkul. Lain Brad, aya deui. Naon? Kosim jadi udag di ditu anjir. Diudag? Oh, Kosim naga reporter. Kira-kira Aisyah reporter dosa naon ka maneh? Ya Brad, atuh heuh geus pugu bola teh nya di tarajongan ku jelema loba. Ngadon hayo anjir oh tepuk tangan. Ayo cenah ektek panas kumaha teh Kosim anjir. Enggak we ku Kosim eta reporterna. Kudu diudag Kosim balik ka dieu teh. Ngerakeunna si Kosim ampun teuing. Please kos. Ya memang gitu konsepna si teh nu ngareporteran mah. Ya nu ngareporteran ngainformasikeun anu terjadi di lapangan ka penonton. Lain babarawakan nyurakan. Parah anjing si Kosim ieu ampun teuing. Salah dari Kosimnya. Ngagoler atunya dari itu anjir. Itu reporter. Anjing aing yen kudu nguruskeun nama anjir kana teh. Parah si Kosim anjir. Aya wae ieu ya anjir ya. Nok soang. Brad, aceng mah kekarareuh sia Brad, kasih Kosim jeung ka bos Ajat nih Brad. Heula kunaon? Eta Brad, komo si Kosim mah Brad. Majar cenah aceng kasepian Brad. Yang kana udag-udag domba bikang geura Brad. Terus aing bos Ajat kumaha? Bos Ajat mah kapan eta teh Brad? Nitah kaceng neangan embe geuning Brad, jang kambing guling Brad. Terus Ku aceng pangneangankeun Brad, ari geus meunang teh cenah gilihkan ceng. Eta bikang teh wajalu. terus Eta meureun lamun bikang mah kadang-kadang nitahna di kumaha eta Brad. Bos aja terlegedna. heueuh urang kita tumpakan. Sana eta Brad pasti. Tapi heueuh sih kaharti oge ceng. Jadi bos Ajat mah prospek jangka panjang. Jadi lamun misalkan aceng neangan menang na domba bikang. Ku aceng ditumpakan heula. Ai eta jang acara naon cenah eta teh non teh? Jang neangan emeh teh. Tahun baruan Brad. Komo kitu nya guys ya. Jadi jang acara tahun baruan teh
ku aceng kalau mun domana bikang mah ku aceng tumpakan heula nya engke teh anakan kitu tah gitu baranahan prospek eta bisnis kaharepna kaituna Nya Brad, emang aceng teh laki apaan Brad? heeh bae atuh teh naon ya guys ya diberdayakan gitu teh sebetulnya ceng jadi engke mencit teh jadi kambing guling teh nya lain tahun baru engke lebaran Firaun terjadi aing tahun baru naon terjadi mencit eme di bikangan di jaluhan lain di bikangan cara ceng ieu hah bisa wae ya kanang me Tadi nama poe embung nyarekan jelema Brad, ngan aya bae pika pusingeun. saha dinu musingkeun Aceng tadi nelpon, geus nyaho geura. Salah sambung. Eta make diangkat. Dasar tolol eta mah nu ngangkatna. kalau ceng da moal nyahoan atuh pan anu ditelepon ku aceng moal nyahoan eta bahwa aceng teh arek salah sambung ka manehna moal nyahoan Piraku atuh Brad. Pan apal sorangan aceng mah nyekal Banjarsari tah. Nyekal terminal, piraku teu apaleun. nya teu paduli teh ya rek aceng nyekel Banjarsari nyekel terminalna anjir nyekel pasarna nyekel WC-na teu paduli teuing da moal nyahoan atuh coba telepon lain video call atuh parah anjir ya si aceng anjir please atuh saroceng naon dirempak-rempak teuing sirah teh atuh maneh teh Bos, puting ke mana di mana? Bagian rona gening absen. Kita berada ya Irona teh kosim sok tunduh wae euy. Nya atuh sarerea ge tunuh. Rona mah sarerea ge. Aing ge tunuh maksakeun kos. Aing lain naon eueuh maneh teh eueuh batur. Batur mah gararapeh aing mah teu belul pan aya maneh mah aing aya batur ngobrol meureunnan. Sakira-kirana ya maneh ye lamun tunuh wae ku aing dibere tips tah aja ngaleungitkeun tunuh Kumaha? di dinya meuli tisu magic terus dielapkeun kana panon dijamin tah anjir tah heuras tah bibir panon teh moal bisa nutup Celagang atuh meureun ke teh. heeh ini moal tunuh celegang di mana teuing anjing panon celegang lain maneh baheula mah rajin ngan kabelah dia maneh sok absen wae eta aya naon sebenarnya maneh sih Nyata berada nu sabenerna mah lain tunduh-tunduh teuing kosim teh. naon atuh Heuh ti saprak harita we ningan Brad. Ku si Aib teh dibere bonsai eta caringin. Tah, kan ku kosim deui tunda hareupeun imah Brad. Ku ngadenge cek beja kosim. Cenah ai tangka caringin masuk dientrepan kunti Brad. Jadi hoream kosim keluar peuting teh. Sieun. alasan yang tidak masuk akal ya teu asup anjing kana akal aing ini please kos nya eta kuntina sagede kumaha anjir pan caringin ge bonsai sagede kieu kos kunti kemasan saset kumaha kunti bogel sagede kieu Omo atuh kunti bogel leuwih sieun Brad nu normal ge kosim sieun. anjing ya eta kuntingan sagede kieu mah dijejak we atuh teh sing sieun-sieun teuing ampun teuing kosim ieu asup akal aja bisa wae ya anjir ya kokol hangsip